Pusti mawa warisan nyucruk galur cacandran Siliwangi tuturunan wangsit mi tutur nyebarkeun asmanuluhur wawane naka masur nyebarnya buang ke masur kacapangan zaman ngadekalupakuan Boka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Pusti mawa warisan nyucruk galur cacandran Siliwangi tuturunan kepahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan tengkukana perjuangan Hebat. Saya teh Ani. Teh Ani Ah, karungkupan kumaha maksudna? Kahorinan. teu katingal Gede mah aduh. Lain dari mana Lain kahurina? ieu teh grup calung naon? Gembang Gembang. Aya dina lagu Abdi ka Gembang. aya Dina lagu ka Gembang kan. Aya. Teh calung Gembang ti Jatinangor. Jatinangor Lain Kang Ujang Amor ya. Hoyong mitra, hoyong penak sareng pupuhuna. Pupuhuna calung Gembang ti Jatinangor. Lain make nengor kumaha. Jatinangor Lain HDK Sohor Ari Hitut Bentes. Biasa ari mayunan istri masuk kemana wae nya. Aya naon dari mana? Kuna. Asugan ku kunaon. kunaon Aing yang harupan awewe masuk kieu. Tak kitu. maha gemper Gemper. Ah, urang panggil. Mana pupuhu calung? Sok teh Ani pasikeun ieu na mikna. Teteh kahandap istirahat heula. Iya. Iya. Pupuhu. Pupuhu janten Paujang tong ditinggal fisikna. Pedah fisikna rada naon dari mana? Hei. Iya. Tong ece ieu teh pupuhu. Abdi masane Hade goreng, ya hade goreng pupuhu. Cing lamun urang teu boga bapak. Anggap bapak. Nggak apa-apa urang. Laras. Ya pupuhu urang. Ya atuh. Laras pisan. Apa nih teh pupuhu urang? Mohon. Benar pupuhu urang. Laras. Anggap. Pupuhu nya bapak. Bapak. Ulah ningali kagorenganana. Lamun urang teh boga uak. Anggap uak. Anggap Anggap urang. uak. Kumaha? Sok lamun urang teh boga lanceuk. Anggap lancuk. Gitu. Lamun urang teh boga monyet. Anggap mon. Tah di belah dieuna urang teh asa ngeunah disebut monyet. Padahal ieu balad-baladna hungkul gitu. Paujang, punten nya, da buruk-buruk papan buruk, ya teh warga abdi.
papan bu. Warga abdi tekeng disebatkeun monyet. Nah, Aing ngaran-ngaran jeung wargi mah tebih kudu siri anjangan, Tah. siri tepungan Tah, ieu nu nya. bener, ieu nu bener. Tah, ieu wargi abdi kieu oge. Tak iya bener Sanggang ieu. siri anjangan bisa anter, poek Tah. silih cangan. Tah, bener iya bener. Namun ieu nuju teu damang, sok lalongok urang teh. Ring lalongok cadayana. Iya koloteun ye. Tah, lamun ieu Koloteun hayang ye. hoyong jajan sok urang jajanan. Tah, iya pikir. lamun ieu hayang kiih. Nya sok we kiih. Ulah. Atur nuhun. Kaleng bari neke tah mah. Pupuhu hade goreng ieu pupuhu. Beres. Jenengan teh saha salira teh? Ai nu sering nu nyebat mah. Oh, goreng geus teh. apal Haji Asa Okai. apal, Tah, eta. Mohon, kan ulah dipanjangan we, da abenya salira sakieu Lain gitu. mitra tos teh apa tos teh birek deui ajeng abdi mah. Memang Oh. baraya uing ti naon Cisalak teh naon? Pasir Soka Pasir Soka. Pasir Soka. Pasir Soka. Mohon. Aya ujang ke ti sayuran. di sayuran mohon. Desa Cimuja. Mohon. Kang Haji Okai. Mohon. Pupuhu calung Jatinangor Gembang. Gembang. Mohon. Ieu berdirina tahun sabaraha ya Gembang? Aing Cicing tong ngajago. Nyahoanan wae. cicing heula urang dek diajar bener. Cicing ya keur serius. Dek diajar bener ya. Iya, Ji. Iya ya. Tong ngaganggu monyet pita. Nah, ulah kamu banyak pitak gitu. Mohon. Sararesna mah Mohon. atur nuhun kasadayana pamirsa anu masih manco di bumi sewang-sewangan. Calung grup ieu teh sararesna mah teu acan lami. Neme 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun gitu. Anyar kene. Anyar kene atunya. ti 2025. Tak ieu teh coba. 10 tahun gitu. Nuhun. Nah enggal keneh mung abdi teh sararesna mah ngaraoskeun reueus di Jatinangor sakumaha aya perguruan tinggi di mana-mana di Jatinangor mah aya keneh geuning calung gitu. Alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah. Aya di antawisna ieu teh neme hiji. Upami diabringkeun mah teu aya. Keke heula. Ngobrol-ngobrol. Mohon. Di Jatinangor ieu grup calung. Anu salaresna aya sabaraha 10 eta. Sabaraha ese. Seueur Sabaraha alhamdulillah grup. anu ku abi tos diamengan rupi namanya. Mohon. Amang diapelan cenah coba bahasa Kang Idang mah siri ka Kang Idang teh da. Nya ai batur Sok, hiji tuluy, dua tong gitu. didenge, Tong kun. moal didenge ah. Alhamdulillah di Jatinangor teh anu tos kadaftar mah 15 urang. 15 grup. 15 grup. Itu luar biasa, Bro. Mohon ayeuna teh sababaraha grup anu masih pingsan keneh rupina mah. Kedah diimpus rupina mah. Perlu pembinaan. Diangkat gitu maksudnya. Tah ayeuna di Sumedang aya paguyuban calung abdi teh ngaraoskeun reueus. Ih, nyarogos Mohon. atuh. Aduh kapayuna mah tiasa kaborasi sareng ti Sumedang kapali di kulon upami di palih wetan mah pan ujung jaya nya upami palih kulon mah ujung berung ieu masa tacan ujung berung Jatinangor eta. Ieu eta grup calung. Mohon. Ieu nu grup ieu latihan tiap minggu. Samingun sekali, Mohon. sasasih 2 kali. Tah alhamdulillah grup calung ieu mah disebatkeun rutin. Rutin. Why? Saminggon 2 kali. Nah gitu. Nya eta siseureurna tina calung mah diutamikeun teh silaturahmi. Silaturahmi antawis nayagan nu sanesna. Nya syukur alhamdulillah tiasa ngempel ieu di Gembang gitu. Ieu anu patenna Gembang teh ieu gitu. Oh, Gembang nya hatur nuhun atuh Kang Haji. Cicing ulah ngomong. Kayaknya keur serius ya jeung pupuh. Keur serius ya. Neme atau ngabahas grup calung. Mohon. Oh, rutin 2 mingguan sekali latihan. Tah lajeng ieu mah aya pesan sareng kesan ieu pesan ka SMTP atanapi kesan SMTP. Pesanna kanggo SMTP abdi ngaraoskeun reueus mugia ka payuna langkung eces. Sareng pisan. Sareng pisan. Apaan ya? Nanjeur dina seni calung ka payuna.
supaya calung tidak ngungklung deui. Ngungklung deui calung di mana-mana khususnya di Kabupaten Sumedang tiasa ngungklung deui gitu. Nah inu batur di hiap-hiap dan urang di hari-hari kan terawas kan gitu. Tapi mudah-mudahan kan kapayuna Amin, urang teh amin, tiasa amin. calung di khususna di Kabupaten Sumedang umumna kasadayana tiasa langkung ngungklung saur Pak Ujang makan gitu. Mohon teuing kumaneh we. Ieu mah lain sok saruana. Jok jaruan. Ya saruana ya mah. Bodornya. Sanes. Sok ngabodor. Boga sieun teu rame. Rame. Ieu lamun haji non jadi bodor rame. Moal jeung nama. Ramena kumaha tah? Ramena kumaha? Ramena ya pede krekna rame. Beres eta. Insyaallah bakal loba Abdi nu mah nyawer. bersyukur. Abdi disebatkeun teh minimalisnya. Ayeuna nami minimalis kan mahal. Beda deui sareng gedung tingkat nu kumaha kan mira. Aya minimalis makan mahal alit oke. Nya heureus lah. Nah, sok tingali. Ji, cing pesan ka pemerintah Jatinangor. Sok. Pesanan naon ka pemerintah Jatinangor? Khususna kanggo pengagung-ngagung nu di Jatinangor yuk urang dukung rojong segala rupina supados calung nu aya di Jatinangor khususna umumna di kabupaten tiasa nanjeur deui. Tiasa nanjeur aduh meuni asa reueus kitu nya ningali calung di mana-mana aya gitu. Berarti kembali deui ka pungkur. Calung teh kumaha nuju Kang Ujang kapungkur nuju ditataekan di depan panggung abis sok sering ningal gitu nya. Ayeuna penak alhamdulillah. Naon nyangka monyet tataekan wis. Ada tadi kan monyet. Maksudna teh naik teh nanjur Nanjur, pajang gitu nya. Sugan tenek ngeceh. Lainna rekel. Ujang was geus kolotna kieu komo ke leutikna. Gitu. Letikna mah tuh tuh ngalaman orok. Geus, ulah loba ngobrol teh pugu. Mohon. Di Jatinangor teh disebatna teh aya puseur budaya nya. Malihan mah di Jatinangor pan urang kagungan gedung disebut Sambusu teh kitu teh. Sabusu. Sabusu teh naon? Budaya Sumedang. Masuk dia reusian. Alhamdulillah. Sare ngarengkol. Cari ngarengkol. Sok di Lebatan alhamdulillah sabusu nu aya di Jatinangor terus di Lebatan Seni-seni teh Mumun. didinya Didinya tiasa ngempel-ngempel salah sayos wadah anu di Jatinangor nya sabusu kitu nya mun. Rupina kitu nya. Keheula. Sok ayeuna dugikeun bade ngintun ka saha? Hatur nuhun Pak Ujang abdi teh seueur pisan anu pamunut ti ka abdi Kintunan ku haji, kintunan sok. muhun khususna grup reog anu manco ayeuna. Alah, grup reog aya grup reog. Reog anu di Jatinangor. Wilujeng nonton ya ibu-ibu khususna. Cing. Reog bakal danyer di Jatinangor. Tah ka dieu ye. Wilujeng nonton bareng di Jatinangor ibu-ibu reog. Reog naon eta teh? Reog Gemang. Ari aya grup non Rina non Karina non. Tah pun muhun hiji deui nu Kadieu ningalina kadieu. Tecan kakintun hiji deui. Kang Puspa Karina pimpinan Kang Dadan di Jatinangor. Wilujeng ngadangukeun wilujeng nonton ka Kang Dadan. Kang Dadan. Oke, grup Karina urang tampil tapi dina acara calung. Calung tapi aya kacapian grup Karina gitu. Yang WA mun pacamat nah. Acan nanti kintun ka pacamat yang mun kacamat Pata Jatinangor. Pangarsana Bapak Herman. Tah eta. Iya. Geus. Oke, Mohon. Kintuna ieu mah cenah ngintuna cicing wakang ngintun ieu mah haji keur haji hungkul. Mohon. Kang Leo nek di kintunan Leo di Cipanteneun. Tah eta Leo. Kang Leo di Cipantenan wilujeng nonton kesadayana. Ayeuna lagu naon tah? Salajengna lagu Ewateun nu bakal digalinangkeun ku Kang Idang. Kang Idang. Keheula saha? Tah ieu. Idang teh ieu. Idang. Ya Kang Idang. Ewateun. Ewateun. Siap. Ya, nyakeun dina judul lagu Ewateun. Yo. Wilujeng. Kang Idang.
sasejen lantaran bisu asmara ibudak orang aturan Bapak Camat Jatinangor mangga sejak ngahibur ka khususna ka urang Jatinangor umumna ka Kota Sumedang. Wateun beger ka pendem hayang nyium ditahan teu meunang hayang diubaran mang pirang-pirang tarekan padana cager ewana kalah nambahan aya oge wanoja anu resepen kalalaki nu pinu ewan ajarkeun nyium aya rasa regem teu polos kawas numehan ewateun boga ngaran anu paten moal bisa diganti ku basa sejen lantaran bisu asmara nah di budak ngorang ewateun boga ngaran anu paten moal bisa diganti ku basa sejen lantaran bisu asmara pang-pangna di budak orang